mah boga mie hayang ieu euy hayang mie jeung kurupuk karep lah meuli kurupuk tah euy aya ieu aya kurupuk na kaleng euy Mang, non mang? Iya kerupuk dijual sabarahan. Ih, mau eta mah mang? Balik jual. Gorengan. Kurang mah hayang lagi iya. Keur dahar jeung mie ngeunah pisan. Ih, lain naon mang. Ieu kan urang dititipan ku tukang kerupukna, nitip ka dieu. Jadi kan ngaran nitip kan amanah. Ulah dikukumaha, ulah amanah kan. Bisa jadi dosa, makanya mau dijual. Geus puguh. Mantak dipajangkeun kieu geus puguh dijual meureunna mantak dikeun hiri ku warung meureun. Ngomong lagi titipan. Ngomongna titip. Urang titip cenah. Jadi kan ngaran nitip mah kan titipan, urang teh diberi amanah gitu urang teh. Jadi ini mau dijual kayak we gorengan ieu. Mung urang mah hayang ieu wae urang mah. Ih, mau dijual. Lah, mau aing asal lieur kieu ongko dipajangkeun bisa dijual. Tapi ulah aing ge beulieu teh kumaha teh asal lieur pisan aing jelema teh. Anjay. Mang martabak. Lain jang ieu mah cilok. Oh, iya we. Keju coklat hiji, kacang coklat hiji. Ieu teh. Urang nu lieur apa nu dagang nu lieur apa nu meuli nu lieur ya teh urang mah. Naon? Depan aing ngaranna anu Oh, karep. taya kejuna. Kacang mah teh sadayana we. Kacang mah aya ge coklat. Oh, nyangga satu cuk. Keju itu teh. Keju. Keju mah eueuh aya ge susu. Aku mah aya teh. Aing anu meuli teh. Aing asa lieur. Strawberry atuh jeung ieu blueberry. Aduh beuki komo ieu mah ngaco. Kumaha ieu teh aing mah Di ladangan mah. aing nu lieur apa nu meuli nu lieur teh aing teh. Balik aing balik. Mang, somai mang? Aran wae mang? Aya ngkol, aya kentang, aya paria, Oh, terus aya tahu. gocengan emang sabarahan sih? 1000-an. 1000-an. Gocengan we. Ya mang. Nu saya. Kan eta pesan tadi, teh duitan can. Geus. Masih duitan. Perasaan aing teh teh teu meuli, tapi geus duitan ya teh. Ah aing ngandahar we apa aing. Lumayan ah aing. Anjay. Mang, kerupuk ya? Kerupuk? Kerupuk? Tah, kenapa? Ya, Oh, iya, gimana? Ya. Kenapa ya? Kenapa? hah? Kuning eueuh. Mang, ada mang beda mang. Mang, lihat tuh. Aduh, aing jelema ieu deui kamari. Aya deui. Bari jeung teu oge. Ieu mah ganggu kana stabilitas perdagangan. Aing meuli. Mah, salah jadi. Kali itu. Tuh gelo mah itu. Aing meuli pesan. Mang, ini mang gua. Ini mang di ini nyokot lah di celana. Ayo si goblok, tinggal celana jeung calanana itu tinggalin. Jeung cilok. Mang, pakai deh. Aya keneh loba. Dong puas. Jelema teh nya kana puas wae kana dangan batur teh. Mang yang cilok atuh. Dua porsinya. Nya. Udah, Mang? Geus Lebaran kapan? 20.000. Nuhun ya, Mang. Nah, geuningan jeung gorobakna, mulai 20.000-an teh. Boga nage aing. Aneh aing masalah lieur ieu teh. Ieu lain.
Mang, Naon? yang cilok atuh Mang. Ang cilok. Mau cilok? Heeh. Oke lah. Berapa? Rebun. Aing teh euy. Rasaan teh garpu teh dibawa ku aing teh di imah teh. Aduh, tinggalin kitunya. Dia kitu. Mana eueuh di dieu mah. Aing ka mana? Aing kumaha ieu euy. Naon sih Mang? Iya, dengan garpu di imah teh asa dibawa ku urang teh tapi eueuh di dieu aing aneh. Meureunang dagang deh. Aing ka mana yang anana ieu euy. Ket nepi ka poho barang keur narek Di dieu didagangkeun. Maknya ka dieu nu di dieu ah teh aing mah. Eueuh di dieu mah tadi ge di dieu aing suka-suka ge. Aing mah asa teu ieu euy. Poho kitu aing teh da. Masih limpuan kitu. Dengan tenang di dieu ku urang. Eta bisa eueuh kitu. Nyaho. Sugan di mana? Bingung kumaha ieu. Dagang make naon? Kuleungeun comotan. Masih anjing deh. Hah? Kumat kuleungeun. Aing panas juga kuleungeun mah. Bu iya kitu. Ye, Iya gitu. ye lain. Aing mah neneangan, aing geus panik tadi, aing utang kulinting. Dasar aing mah.